lila tapana ngeri. Hore berhasil, hore berhasil. Mana sih si bos teh? Jam sakit yang datang. Beb, siu gawe. Jangan jung bos Ming. Jore ah. Si papi meni betah di Jerman geus 3 minggu teu balik-balik. Buah-buah nyandung jeung bule Jerman. Mak, minta duit atuh rek ulin. Ulah jajan wae jang, mah teu boga duit. Tong mentana wae duit jang, bapana ge pan teu balik-balik di Jerman. Ke diawet-awet duitna. Duit hayang awet make formalin, Mak. Meniripu. Geus mah rek ulin heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi. Bos, mana rumah wae. Kumaha aing we? Biasakeun datang ke tepat waktu, kehead. Iya wangian. Cabuk woi. Kamana wae si bos yang ieu gerak datang. Lain urusan sia beurina ge aing ngarek datang beurang, ngarek isuk. Kumaha aing we? Geus aing mah urang siap-siap pasti nage si GGB bakal balas dendam. Oke, coy. Geus ayo urang mangkat. Sim, saya yakin rencana saya bakal berhasil ngagagalkan lamaran Haji Kodir di si Linda. Yakin lah, percaya sia ka aing cup. Demi sia aing bakal berusaha keur ngagagalkeunna. Tenang we. Oh, Sim nya atur nuhun eta acan selek nulungan. Het kalem we cup, posting saha wae sama jadi teh. Ih, Ari Ismail ngojek teu? Toing jelema teh teu puguh nu pikiran. Beidang. Sadaek-daek teh sabat tayang gitu. Tahu apa aing? Jauh beda. Cup. Itu si Udin cup. Kan udah kumaha tuh. Sim, ayah perlu kasih ya? Mang Udin, perlu naon? Hai, kalian bingung cari cemilan? Jangan khawatir guys, ada Sipa Pisang Crispy, tersedia berbagai rasa. Warah ngebaturan sia, gua ada ketika jeung aing. Kadek aing. Main kadek wae. Emang kunaon Mang Udin? Anak aing si Linda minggu hareup dikawinkeun jeung Haji Kodir. Oh, kawin. Apaan rek lamaran heula lain? Lah, gila. Kawinkeun langsung ku aing. Het mending ada kitu geuning Mang Udin. Jero wae sia. Ngomong atuh. Kayak ngomong Gak Sim, lah aing gitu doang. Balik deh aing. Jeung Mang, kan di jalanna. Ya Sim, kumaha Sim itu si Linda dikawinkeun aing ditarima Sim. Kela geudeung aing dengan acara ieu. Cina sedih atuh. Bantu aing mikir. Kumaha tuh. Kumaha sih nya? Geus goblok, tong lewe. Pas budak sia. Kumaha tuh Sim na si Linda dikawinkeun. Oh, tenang, ka aing neangan cara. Goblok emang si Udin mah. Potot yo, banda eta mah. Gua siap ngajarit. Kamana anak aing nya si Bolom. Oh, itu ayah geningan. Tah, anak aing geuningan. Bolom, Kasep, kemana wae Jang? Tas latihan karate ayah. Yeuh Jang, ayah rek boga mamah anyar. Mama anyar. Hore. Belum bisa nenen. Goblok ge, eta mah jatah ayah tuh. Balik ah.